Halo, assalamualaikum kasadayana. Simkuring ya nuju di Ciwidey, nuju Siduru karena aduh cuacana dan pisan tiris. Pikirung ieu mapeg. Pilek teh. Jeung pilek. Bari ngopi kiripik sampe. Keripik sampe. Mana kiripikna Cik? Nah, kita melihat proses pembuatan keripik manual bersama Budi Aren ya dia. Mudah-mudahan jadi ilmu oge kanggo urang bisi hoyong muka usaha keripiknya. Keripik singkong, keripik sampe, keripik singkong keju bisa. Kayak kita lihat ya di kamera hareup gitu ya. Jadi urang make kamera tukangnya namanya. Pantesan sekedap. Pak kumaha canggel tuh Pak? Terus biasa bapaknya. Pan kumaha pan? Icing di Ciwidey. Tiris. Kita goreng sampe. Oke lah, ada can ieu. Masih nungguan seundeuna badag pan, karena seundeuna leutik mah da moal bekahnya banyak. Ya, see guys. Jero itu. Jero, kayak 2 meter ya mah. Kuburkeun ucing mah nya iyalah tik lolot. Beli bade keripiknya nyobaan mangga di labelan label keripik dede gitu. Alamatnya di Lebak Muncang Pasir Kemir. Lampoe. Poek itu. Poek. Ada satu lampuan coy. Nya pohonnya lampunya urung kena. Ditemani segelas kopi. Kurang iyalah. Kurang nyar ilmu bari Siduru. Da tirisna teh kuat ampun. Pan kebapan betah di dia pan. Betah. Betah-betahnya. Abi sulit di mana pan? Ciwidey kan loba tempat ulin pan apaan? Amang di mana tadi? Amang tadi di itu Cijemel tempat wisatana enakeun. Promosi kene sok mangga kadarieun nya. Sabara tiket masukna teh? Tiket masukna 10.000. Abi di video tuh. Di video turun. Video siapa tahu orang sambung-sambungnya. Kita tinggal keripik napan. Proses napan. Tungguan seni badag pan. Seni kumaha ngabadagan apa es Pak? Lihat saudara-saudara, kita bikin konten bikin keripik kayak nama. Bikin keripik. Aduh guys. Tadi teh keripik nunggus di potongannya. Sampe meureun. Oh, sampe. Kita keripik sampe keripik eta teh anu sarasa. Ya, ini prosesnya saudara. Karek kurung euy. Bukan orang. Biasa ku kompor gas, ayeuna make nu kieu. Jadi tak apa. Ribet oge nya nyen keripik kayak ieu pinggirna. Mudah nanti luar biasa saudara. 1 kintal bisa habis 1 hari ini. Keripik teh bisa langsung seep saking ku ngeunah renyah. Nya gitu we. Ku ngeunah mah ku renyah gitu nya batur teh kapokeun. Dan ieu aduh ya Allah. Kabayang ngalas hulu. Ngalas hulu teh si meuleunya da meuli seuleuhna mah. Tuh keripik geus jadina. Tinggal pan video pan. Hawu segede kieu nya. Bayang jelema kebeum dari ini.
panas. Kebayang dong kalau jelema dimasukin kayak gitu. Jelema diasuhin kadinya ya, salah. Ini awal Ay, badag kieu. badak guys. Tinggal asaknya kumaha pak? Terus ngambang itu asaknya nyelira wae pak. Bener tangguhnya. Omset pendapatan lah sabaraha. Offset pendapatan seberapa pak? Sekali jalan pak? Lumayan we. Oh ternyata si bapak ini merahasiakan bebuan anak-anapan, itu mah rahasia dapur. Rahasia dapur. Yang penting mah kita mah meliput sajalah, meliput ngegoreng. Tah itu nu asap teh. Iya nu asakna ieu tah. Keripik asak. Teh lampu. Matak udah apa? Kudu dia. Lampu. Ini White. banget, itu banget na ieu. White. Backlight.